Tina zaman bahula, tu aya usum tiris jungtis di Rusia. Gereja Transfigurasi Tuhan di wewengkon Kaluga. Gereja ia diwangun piken iklim hane tanpa embun beku. Salila ngawangun gereja ia. Pemanas tu dipasang. Tak aya kompor, tak aya pemanas, tak aya cerobong. Tu aya di mana wae. Sareng tu aya jejakna oge. Tapi di Rusia, eta pisantis tanpa pemanasan. Ruang publik kada dipanaskan. Kusabab eta kompor didamelengke. Eta dipasang di dia deket panto. Piken nyiptaken tirai hawa termal. Aranjena ngukir alur di tembok piken masang kompor. Eta jelas yen bata parantos dirata. Iu sanes masonri tina konstruksi. Loba plester anu tinggal di tembok. Plester henteu tiasa di jero kompor anu dianggo. Eta bakal kaduruk. Saluran pikyun nyabut asap didamel di tembok. Saluran anu ditembus ditutup di jero piken nyiptaken pipa. Hayu urang ningali langkung caket kana cerobong. Yu jelas katingali yen bata di hero cerobong ges ruksak jeng chip. Aya anu secara kasar nyabut bata tina tembok piken nyen cerobong. Mortir antara bata tembok gereja te bodas. Yu caang. Bata dina tembok cerobong anu dijiyun engke disambungken ku mortir anu beda. Eta boga warna coklat. Tembok leutik cerobong ieu dijieun engke. Naha arsitek Rusia henteu nyieun kompor pikeun pemanasan nalika ngawangun gereja. Naha anjeunna hilap neunaan usum tis Rusia. Hayu urang tingali unsur sejen tina gereja ieu. Panto sisi di wewengkon kuil. Panto eta dijieun tina beusi. Logom henteu nahan panas kalayan sae. Gedung leungit sueur panas ngaliwatan panto logam. Di dieu uram ningali jejak-jejak pasang panto tambahan kadua. Sanggos kiona didirikan, tembok jero dipasangan plester jen bicet. Tapi teras, campuran konstruksi diterapkan di luhur plester jeng cat piken meratakan pojok piken bingkai panto. Teras dicet deui ku cat abu-abu. Hayu urang tinggali di sisi anu sanes. Ieu sarua di dieu. Hiji lapisan plester, hiji lapisan cat, sarta di luhur. Mortir konstruksi diterapkan piken nyamaraken pojok. Peken masang kerangka panto tambahan. Sareng teras dicet ku cat abu-abu di luhur. Tempel, warna mortir gedong. Dina tembok gareya, di antara bata. Mortir bodas. Panto tambahan dipasang ku mortir warna coklat kekuningan. Eta sarua jeng warna larutan anu dipake piken nutup saluran cerobong anu engke dipake. Sigana, cerobong jeng panto tambahan dijieun dina waktos anu sarua. Sanggeus kuilna dipasangan plester jeng bicet di jero. Eta, lengkep siap dipake. Bagian luar gedung gereja henteu ngagaduhan perlindungan pondasi ngalawan embun beku Rusia. Kelembapan naik ti teueuh ngaliwatan kapilari di jero bata. Dinatis, cai beku jeng ngancurkeun bata. Bagian gede geus ragrak di pojok-pojok. Ia disababkan ku embun beku Rusia. Bagian handap gedung sakabehna runtuh. Eta sarua di dieu. Bata-bata eta ruksak cun murak ti tembok. Kusabab eta, embun beku Rusia ngancurkeun gedung anu henteu nagaduhan perlindungan usum, tis piken pondasi. Sarang di gereja ieu, perlindungan eta henteu aya. Kusabab gereja ieu dirancang piken iklim hanet tanpa embun beku. Tanda eta nyebutkeun yen gereja didirikan dina taun 1180 di akhir abad ke-18. Lamun tanggalna bener, mangka 200 tahun katukang di Rusia, teu aya usum tiris jeung embun beku. Ieu teh hal anu sajarah resmi teu hayang dibahas. Dina saluran kuring, anjeun bakal diajar seueur ngeunaan masa lalu nyata umat manusia. Sejarawan nyumputkeun kanyataan ti kami. Kuring kedah mendakanana sorangan. Kuring mendakan hal-hal anu anjeun henteu tiasa bayangkeun.